batan nganggur mending cara batur nyoba usaha dagang sora goreng jeung alus nomor 2 nu penting mah eta kuring nyoba mugi-mugi jalma barosanan kulo balagu anu geunaheun sing papat gelap panasaran meuli sora kuring nu pas-pasan sabab gede bisa manfaatna batan meuli barang teu guna maka sing gacang geura boga lumayan batan katabrak beca. Hayang ngalamar ka kantoran tapi sok tara aya lowongan nu aya ge malah dikurudan komo anu ngamimitian nyoba usaha jual beli loba ngajualah batan meuli minjem duit modal usaha teu diberena eueuh porahna mending milih nyumangkeun bakat najan bakat ku butuh ibatan kuring barang penta mending dagang sora bari maksa. Cita-cita hayang jadi dokter najan ngodok nu kotor-kotor komo nu dikodok na bahenol lumayan najan leutik honor lantaran kaya aya bejana dokter anu hirupna sangsara secara dukun anu dilembur saeutik gawe lobana nganggur mangka jadi jalma kudu pinter ngarah teu gampang kabalinger neangan gawe pasti teu sulit komo lamun dibarengan duit